Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tepang dari palawargi acara ngadu bako. Alhamdulillah masih kena sareng pati no sireun patnya. Santai. Ada baret. Alhamdulillah tos benten enak kostumna. Oh, itu jelas Tadi permainan ya mah. Disebat seniman seni rupa teh. Ya. Tapi ayeuna mah obrolanna pengen masih musiknya. Siap. Sok sanes kostumna seni rupa. Gitu siap. Apun abdi masih kostumna nu sami kitu pelawan sadayana. Tadi dangat ayeuna mah acara ngadu bakon teh urang ngobrol perkawis tata cara ngenang gitu. Bila aya istilah-istilah dina ngenang teh da pengen teh sagawaya kan. Gak berenang Nanya beres ya mah secara meureun aya teorina tapi ngendang eta teh da memang aya maestro-maestro kenal anu memang langkung paham da abi mah hanya sebatas mengapresiasi nu beunangan anu ku saya beurang meureun kitu nya gitu da ari ngomongkeun masa detail na masalah ngomongkeun kenang mah aya nu langkung gitu nu langkung teh maestro-maestro kenang aya bisi kuring bujang-bujang kenang ya ujianeun itu posisina tapi kieu soal istilah nama da sabodo-bodo nu sakola gitu sabodo-bodo nu sakola da moal sapinter anu teu sakola tah gitu. Ari dumasar kayaknya mah memang laras tapi meureun ai ku mepet ka aya pertarasan mah anu kusim kuring tiasa di jabar beaskeun anu dibejer beas bejer beaskeun dina ngeunaan masalah kenang insyaallah jeung eta ge lamun nepatan hatur nuhun lamun teu hampura meureun kitu da sok sanaos ku para penonton awam gitu panganten tepak kenang jaipongan, tepak kenang calung, tepak kenang wayang bentennya kan benten ayeuna kieu we secara umum lah tata cara ngenang teh kumaha ti ngawitan awal deui ka nutup gitu mangga enten ngipan eta ari dina ngeunaan kenang mah aya eta nu disebut cenah lamun ngendang mah kan istilahna teh pengendali tempo kalau kawas drumnya atau musik barat mah drum gitu nu mawa sagalana dina pertunjukan eta teh contoh pertunjukan kelilingan contoh pertunjukan wayang contoh pertunjukan tali jaipong anu mawa teh nu mereang komando teh kendang naik nurunkeun teh ya teh ngeureunkeun teh nya tadi na kendang mah aya istilah anu abdi dipahami nya lamun dina kelilingan ya aya istilah pangkat ya pang jadi gelendung rangkep itu ya rangkep naikkeun nurunkeun jeungeureunkeun gitu nah, jadi anu ngendang mah cenah kudu apal kadinya jadi istilahnya kieu lamun tukang ngendang mah kudu apal ngalagu jeung ngalaguna jeung laguna kudu apal lamun tukang ngendang tari kudu apal jeung tarianana walaupun nu ngendang mah teu bisa nari kitunya hareuras tapi apal gerakan ieu teh anu gerakan ieu teh anu jangan rubuhkeun teh gitu tas-tasan dibahas perkawis anu unsur-unsur tadi Kang Ipan bilih aya tacan terang maksudna kliningan teh naon keliningan eta keliningan teh salah sawirna cek abi mah bentuk atanapi genre aliran musik dan memang sok anu lagu-lagu keliningan mah lagu-lagu anu memang diuger ku wiletan gitu nya di wiletan jadi lagu-lagu lagu ageng nah ngeunaan keliningan mah jadi aya anu sebatnya lagu-laguna gitu aya lalamba tempat ulatnya istilahna mah aya keliningan mah genre tangke urang bahas panten langkung tebih perkawis istilah wiletannya Kang Ipan ayeuna urang ngobos perkawis naon sebat pangkat pangjadi sareng sejabilanya anu sebat pangkat kumaha Kang Ipan hanya pangkat mah ngabukanya contohna ceuk rebab atawa ceuk saron net dong tah eta teh di dinya teh geus dibuka apakah eta pangkat 1 wilat pangkat 2 wilat atawa pangkat 4 wilat di dinya teh tina bukaan teh geus
kudu apal matang tos anu ngendang mah cenah kudu apal gitu lagu opat wilat dua wilat kawas wilat Iya. itu Lamun teu apal bahaya. hanya bahaya karunya kanu lain nya salah sajina tukang kenang ti poros lah kabeh gitu karena di dinya mah salah sajina dina bentuk raraga dina kesenian mah nya kudu krop ya. Ya. Tadi istilah pangkat. Ayeuna pangjadi Kang Ipang. Nya pangjadi teh sanggeus pangkat dijadikeun pangjadi teh pangjadi nya ngajadikeun jadi lamun istilahna dong tak deng tak deng tak deng tak keting deng tak deng tak nah pangjadi jadi aya gitu Tahu pamikeun gelenyu mah nganter jang kana lagu lamun ceuk pemahaman abdi nya ceuk pemahaman abdi nganter jang kana lagu nganter baru pas lagu jadi gelenyu teh jadi aya memang aya tepakna teh candi rangkep gitu candi rangkep candi rangkep gitu candi micikeun acan lajang rangkep. nyarangkep lamun ieu mah ngarangkep teh jadi ngemicikeun lagu gitu jadi lamun anu ka abdi pahami mah secara praktekna jadi lagu berjalan Naikeun. nya naikeun teh apakah tina lagu tina sawilat ya naikeun kena dua wilat gitu dan tangtosna aya unsur naikeun aya oge ti dua wilat ka sawilat nurunkeun aya tangtosna teu gitu Fungsi naikeun teh kang naon teh Kang Ipang? jadi lamun nu kabeh pahami mah dina masalah kendang mah mere ciri Era cerika. nya mere ciri ka kanu lain bahwa lagu ieu teh rek pinah ye matna teh kana sambel Iya. tina dua wilat teh kitu mere kanu lain jadi memang didinya mere ciri geus patangtos lah nu tukang kendang mah lagu geus apal kana lagu udah kudu apal kana lagu tangtos naikeun teh atana pinurunkeun teh pasti lagu ieu beak teh si cinda kenangna teh akan berubah Upami nurunkeun nya nurunkeun warna fungsina kang naon eta? nurunkeun sami nurunkeun teh warna nurunkeun tina sawilat ka dua wilat ya manjangan gitu Tahu pamingeureun berarti eta panutupnya. panutup tangtos Nah, tadi PR urang kieu Kang Ipang perkawis istilah wiletan. Anu disebut wiletan teh. wiletan teh nyaeta embat Embat. Nah, tadi aya sabaraha jenisnya aya sawilat, dua wilat, empat wilatnya. Biasa dipasan contoh teh biasa paling teh aya waditan lagi teh. Nah, nu disebut sawilat kumaha? ada sawilat mah contoh lamun kenangnya kenang mah dong pong dong tung tung dong jadi langkung gancang sawilat mah gitu dong pong dong tung tung gong lamun dua wilat rada ngenoran dong pong dong ping tung dong ngenoran opat wilat ngenoran bisa dong pong dong ting ting nya ngenoran lah gitu Semacam tempo dia pengennya. nya tempona teh berubah gitu Upamina gamelan ini sadina nya matna Catrik. tah lamun sawilat mah neng neng nong neng 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 nong neng 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 nong nong neng nong nong sawilat lamun dina sawilat mah neng 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 apa tujuh datang jadi kayak gitulah jadi nama lamun ku abdi mah di matematiskeun nama tina opat nuncat kana 8 dua wilat mah lamun kana opat wilat kana 16 gitu cuma di matematiskeun Upami opat wilat mah ampun lambat eta. langsung lambat kesal gong teh Upami lagu anu sawilat tah contoh laguna naon wae. contohna bisa wae contohna model kitu bisa wiletkeun bisa
kidung sawilat setengahkeun tiasa kidung di dua wilatkeun insyaallah tiasa mung diopat wilatkeun berenang jauh ting berenang gitu. Tapi saya perjalanan Kang Ipan upamanya dina matematikana gitu dina hitungan sawilat teh hitungan sabaraha amun sa jadi opat ketu waktu upami 2 wilatna berarti dalam nyadang apa namanya jadi prinsipnya malah mun dina saron kieu neng neng nong neng 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 nong neng 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 nong neng nong neng nong dong amun dina dua neng 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 gitu lah amun ieu ke nama patah kolam gitu ya eta memang eta mah kudu memahami benar gitu dina masalah wiletan mah mungkin masalah dina memahami lagu gitu. Upami anu 2 wilat contohnya lagu naon wae Model lagu serat salira gitu serat salira do wilat eta tapi di sisi tiasa di sawilatkeun contoh dina ieu Kemang Gadung tah 2 wilat tah Kemang Gadung tapi aya oge Kemang Gadung sawilat serat salira wah pakarna nya nyanyi mah nya pakar nu abdi Pak juga teh pakarna gitu. Pakarna abdi mah. Saya. Ari pakarna mantos almarhum aya. Nya. Tah eta panginten obrolan urang perkawis tata cara atanapi unsur-unsur dina ngendang tadi aya sebat pangkat, panjanji, gerenyu, rangkep, naikkeun, nurunkeun, sareng ngeureunkeun. Terus dina perkawis suratan aya sawilat, 2 wilat, sareng 4 wilat. Ajeng kieu Kang Ipan panginten ieu teh paduka sam kalampahnya. Ya, laras bisa. Tata cara nyuling tah. Aya istilah-istilah naon wae dina suling. Ari nyuling mah barangan disebut teh ornamentasi nya. Nah, ornamentasi gitu nya. Contoh ornamentasi eta nyuling teh aya nu disebut cocok aya nu disebut ngebos leot bobo puruluk double puruluk Aya deui Kang Ipan istilahna dan lain-lain lah dan lain-lainnya cocot gebos lewat puruluk double puruluk terus deh non istilahnya teh wow nya cing upami cocot kumaha teh tontonan lu guys ku alah antamnya cocot jadi memang hese ini di kieukeun diungkapkeun memang kudu dipraktekkeun jeung alat. Ya, pawargi sadayana tadi aya sabar istilah dina perkawis nyuling aya cocot gebos selewat beuwew puruluk sareng double puruluk ayeuna karasan dan lain sebagainya ada seurnya panggilnya ayeuna karasan panten aya suling pas kiranya kumakeun nya mas ada contoh unggul tenan naon ditampi ya bae cik kumaha upami istilah cocotnya kieu berenangnya kurang langkung nama atau jauh aja saya ya jadi aya di sedotan gitu disebut cocot teh gitu nuku abi di nanti dirasakeun mah gitu. Rada mengkolap kan ieu Kang Ipan upami dina ieu dina suling larasna sarepas nagamelan da ya laras pelog aya kan aya dibagi 2 di Sunda mah aya memang suling tembang tah ieu suling tembang bangunannya terus memang aya suling degung suling degung mah lubang opat gitu ya oge biasa langsung bisa jadi degung gitu. Tapi namun dagung mah suling dagung mah saya dilaraskan kamu lain bang biasa kan dagung tahu punya gebos enak Kang Ipan gebos mah di hidup nah jadi ayah untuk gitu lewat
double perlu. Teknik dasar ya kalau dasar-dasar kamu nyuling dina nyuling mohon nu perlu dipelajari gitu. Dari pelajari mah nya memahami lah organologi lah sulingnya. Tapi keun lah masalah organologi nya da ieu mah da saya pribadi gitu bisa membuat suling teh gitu. Nama tinggal ngamumulena lah jeung mainkeun anak barengan gitunya istilahnya nya penjarian dina suling. Penjarian. Pertama meureun ngomongkeun masalah nada pelong teh kumaha, pelong degung teh dina lubang 6 teh penjarianna teh. Nah, gitu. Terus lamun nyorogna teh kumaha? Lamun salendrona teh kumaha? Terus teknik memegang, niuh. Ya, pernapasan eta. Dan lain sebagainya gitu nya. Unsur-unsur dina anu memang dibutuhkeun dina untuk memainkan waditra suling. Organologi, penjarian, teknik memegang itu emangnya. Ya, eta mah paling utama kan kebanyakan nu ngawalan mah sok moal-moal kieu moal. Pastina ge ieu dibuka ieu murag gitu. Aya bahas di kitu. Tambahan itu hal yang Pak, saudara-saudara seueur pisan. Tadi istilah ieu nyorog, naon disebut nyorog teh aya penjelasan lain. Nyorog teh pindah nada. Nyorog teh pindah nadanya. Bila tambahan deui anu kada diperhatoskeun naon dina masalah nyuling Kang Ipan. Dina nyuling mah tinggal kitu inti nama dina kesenian mah urang ngapalkeun lagu. Kada hafal lagu. Eta pan sementara Kang Ipan haturun pisan ka kasupenganana dina acara anu bako. Jadi panginten ieu mah sadar ngadugikeun perkawis gede besar obrolan tadi. Gitu bisa. Jadi hal anu prayogi diperatoskeun dina perkawis teknik nyuling. Jadi aya cocot gebos lewat wuwu purlu sareng dabar purlu. Lajeng deui dina praprakanana anu kada diperatosan oge hiji masalah organologi panten ruang nya iya tah. Lajeng masalah penjarianana teras di teknik dina nyepeng. Tah sakitu anu kapiatur pengen hatur pisan Kang Ipan dina kasubingan dina sonten ayeuna ulah basa-basa upami kayak di Gerawan deui. Insyaallah. Hapunten kasuhun bidaya kalepatan palawi sadayana kitu dipengen hapunten kasuhun Kang Ipan teu kopi acan. Apa tadi di tukang? Gitu. Tadi di tukang. Tos sep sabra gelasna pareupeus. Biasana Kang Ipan mah sanes kopi teh. Tah eta pisan. STMJ apun abi hilang. Tah eta kitu. Tadi nawaran kopi atuh. Salah parab jadi kieu. Deui ge jangan katular. STMJ campur kopi.